Allah ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika oleh salaman jangan pakai dia mari jalan iya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam oleh salaman jangan pakai dia mari jalan iya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salawatullah alaika maka hadir Sokim kembali di Meli kalau dia di Meli tadi saya cari naik dulu bos isi tertibnya persoalan serempet tuh dipegang cari silakan diisi jalan ayo nama pinuhan nah payunan silakan dia lupa minggu terus lihat sejarah namanya pasien jalan deh silakan dipinuhan kalau peminjana mau gambar tong make belit usahakan tong make belit hadirin jemaah yang dimuliakan Allah di urang kupingem sasarengan lewat acara pangosan dalam rangka walimatul khitan kedua putra Ki Kamarudin akan disampaikan oleh guru urang sadaya pimpinan pondok pesantren Istiqlaliah Cilongok alati lampirkan disponsasi membuat takliman lah maka waktu silang kesempatan disematkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nguparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para tokoh masyarakat bil khusus kepun guru urang sadayana kasepuhan urang sadayana kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud Kiai Haji Badru Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai mah ulah teu oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Uding Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal sebab di kalangan setan terkenal alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitungna teh sih Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir sami kusimkuring dipihormat para qori nu alhamdulillah kagagas simkuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui hayang jadi qori baheula jipen di qori juara kedua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal simkuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun prakyana nu ngundang pugu geus diwanti-wanti ulah
tapi nyana ngundang ke supaya hadir jangjina mah asal datang baik tapi iya haju ngaji di dia maksud azam nama terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggih jeung nyana ieu mah maksud azam nama kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh do badak ge langsung tadi simkuring teh soa cukup sakitu ge padahal mah tadi terek balik dan kulantahan can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih gajelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya anu kasep hatena kasep geulis hatena geulis ngan kasep mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeuneun Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sabdira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wauh jeung bupati supaya ulah wauh jeung Kapolres ulah wauh jeung Kapolda poe kate wauh jeung kitu beneran wallahi besi pajar henteu beneran arinya nama wauh ka urang eueuh masalah nu penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jore kan bupati bapak pemerintah wauh jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wauh jeung manehanana daya Haji Pendi mah sabalikna bupati teu wauheun nyana nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal jurig kan nu jelas balas satutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon simkuring di dia jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang pun cara penca dek ka mana ngajurus ngajotos ka mana ka tangkis tuh kan ieu bapan bebejana jago penca teh ye si ieu teh ka kaula teh lu menjaritakeun penca besi bisa Cimande tamat kalong ngampih aya kalau ngampih sok nerembel di sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk cekulet cekulet ieu ti penca mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mah teu jadi ukuran teu jadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
dunia teh aya 5 benua, Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa. Di Pulau Jawa teh aya Banten. Di Banten teh aya Pandeglang. Beuh, mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar. Bisaan urang Pandeglang. Maling naon cenah Kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal. Nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung. Nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah. Maling ge ka Mekah, di Mekah ge maling terus. Pohara. Masya Allah. Ai ditanya, kunaon sia maling teh? Udah deket Baitullah babari istighfar. Tolol benernya. Pandeglang teh, iya urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji simkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Heh, urang Pandeglang mun mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nyanan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Terus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, didinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka nyieuna disebut pande,
mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Qudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageusna diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba Pandendes, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Syarif Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syarif Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes, di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang, bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh ya maksudna dedeleuan anu jelas, bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu moal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Iya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan
mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun, sang hyang herangna bahasa karuhun peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh paneglaan cek karuhun. Geus paneglaan teh dilempengkeun jadi pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret anu bener atuh. Tuh kan? Iyalah pandeglang, Masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar jalan Anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakaoma lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget aya modal ieu. Endek ku baca salat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ieu abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ieu nu mancing saha ieu nu di luhur parahu
pasti ya aing teh digunakan manfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipakai ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran nih alal hak mancing masya Allah barang mancing mulung gede sagesa meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kiai kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok indit ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tah ieu ngaranna Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus haja Agus ka kula menta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malaka diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna bi ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu meunang di laut langsung dibikeun kabeh kena didahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku si eta mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah tah ieu lah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun masya Allah muyah-mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar
ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanana. Nah, eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna anyar, masjid anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna anyar. Hiji sababna jalan menang denles, nomor kedua sababna menang Abuya Jasim. Nu indah deui Dasim. Dasim mah di Pandeglang. Kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae. Naik ke tangkal kayu salat di luhur tangkal kayu. Wih, hebat jasa. Ngadengena mah urang ngeunaheun. Si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deui. Beak kabeh. Naik tangkal kalapa beak, buah-buah beak. Antek sih mah kos kitu beungeut. Kucem kadeulna. Ieu Dasim. Istimewa ibadahna zahiron wa batinan. Madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin ge loba, Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya. Pandeglang baheula mah urang Tangerang, urang Bogor, urang Sukabumi, urang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggeus. Sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin. Pokoknya hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat. Lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000. 3.000 cenah mah bageur. Lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan. Lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean. Masyaallah mang nyangukeun, mang nyeseuhkeun. Dongengna be urang resep kitu teh bisa mah henteu. Ieu Dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang. Nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong. Bebeja mal dibejakeun ngaranna. Sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna. Bebeja mama abdi malah embung elmuna naon. Hayang ilmu naon tuh. Hayang ilmu bisa nyandung ulah. Sia nyandung mah engkena eungap. Ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap. Nyawa sia kolong leuit eungap. Nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit. Sempit sia karasana. Imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya. Imah nang urang, mobil nang urang, tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya. Tah leuwih serem tibatan sepaan. Eta lamun nu kolot. Nu ngora mah biasa bae sih. Indah bae. Tah maung leuwih tibatan maung nu kolot mah. Lamun geus manyun bae ge waduh sareudah. Komo lamun geus jebris mah waduh jantung murang. Cak Mama Prawira ulah lah jamun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember. Cak Mama Prawira magrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna ilum ku urang setengahna deui cokot cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh. Iya nu bahayana. Ya, yang medit-medit. Mun kitu boga duit teu nyandung. Tah, ieu mah moal dipikeun. Ieu carita Mama Prawira we. Akhirna dibacaan bener. Saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana. Ieu pendem hareupeun lawang. Lawang saha? Lawang imah urang. Geus insyaallah dilaksanakeun. Jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur
istimewa we pokoknya. Masya Allah, mana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sekali. Eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa. Nah, eta ngara barang ditanyakeun Mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula. Di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim. Kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae. Iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim, lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim, kiai kan. Badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros. Anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa. Nah iyalah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari. Masya Allah, sagala rupa aya di Pandeglang. Sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulana leu kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun tah ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka irah gitu. Tuh Mama kitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe kuat, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantak kula wa tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kula wa penting sesok doakeun, kemudian dihadiahan, nu nyaho kabeh ge nu mantak cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah. Geus we gitu, asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan Ki Dasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor beda setik lah. Eta teh keistimewaan Ki Dasim teh bisa nyepitan, bisa nyundatarana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi Ki Dasim mah nyana mah Ki Dasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung
hebat tak kidasi dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan tah gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji orang agak-agagan balik ke mana ya aing balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teh beres dah tah ieu Kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug set ya Allah ya Rabbi pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat gak belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disundatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana saya sakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah di dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolak alan teh kakaraket tolak budak terus beres. Sudah kakaraket tolak beres. Kehebatan Kidasim. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa pandai gelang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus bae ditingali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah beureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh belah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geuragi
Kiai anu berpolitik aya, kiai nu tasawuf aya, kiai anu macam-macam. Ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur, cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten, dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya, gestinya hokalel kidul haram halal gestinya kiai eta teh ambal aya bari bantu masa kiai boga showroom, kiai boga showroom HP, showroom mobil, pada teh urusan jeung bang. Ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba. Di ditu da teh urang mencari teh ah moal dibacakeun izin ka ama. Nang dijelasna mah seperti eta. Eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir be loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang, pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah. Ari sieu mah edan jahe. Kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh. Masyaallah. Itu beda jauh tuh. Urang ngobrol saeutik ka mana apalin. Hate urang katebakeun. Masyaallah kadang muringkak bulu urang. Tapi aya satu kebanggaan. Masyaallah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua, hiji Dasim di daerah dia, dua Jasim di daerah anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun. Anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beuteung teh dijaga besi peutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan. Peutingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek nobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan zaman katara ku aing hayang kan ja. Doh mantak ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngaji nage geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah, nu ngantak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak, dibuing, seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis. Masalah nu aslina ge aya, ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan.
sebab jihad ge moal didarajakeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 1 Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan geus masyaallah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanana luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda Inggris Prancis neliti saha nu bergerak di Banten siapa orangnya saha nu bergerak di Jawa Timur siapa orangnya saha nu bergerak di Makassar saha jelemana sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah irqal surur ka rencangan simkuring ieu teh kusebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya tah ieu lah para jamaah jadi artina jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese mun urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka li'ilahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu sholih bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna
dalam rangka ilahi kalimatillah. Sakitu tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.